Jadi ibadah qauliyah mah ucapan manon mun tiasa ngucap ucapkeun anu hade. Jadi kalimat thayyibah ataupun ngucapan anu sae mun teu bisa ngucap anu sae mending kana jempe. Jempena eta ge jadi ibadah. Di mana parantos aya ibadah qauliyah, qalbiyah parantos aya ibadah qauliyah. Lahir deui ibadah non amaliyah. Non ibadah amaliyah teh gerak, kersa salat, kersa berjamaah, tah termasuk kersa sosial. Eta ge ibadah. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa bisu'in niyah. Ma bisuratil dunya bisu'in niyah. Wa kam min amlin yatasbisu dunya wa bisuratil akhirah bi husnin niyah. Teu sakedik amalan gambaran akhir dunia tapi bukan akhirat tapi jadi amal dunia kulantaran goreng niat. Teu sakedik amalna mah amal dunia tapi kusana tetep jamaah akhirat. Urang teh jiga nu salat, jiga nu puasa, tapi niatna hatena karena Allah. Awon teh hatena teh dunia we. Urang mah jiga nama macul, jiga teh nambangan, jiga nama ngojek eta teh dudunya. Jiga nama dagang dudunya, tapi da akhir dina hatena hayang akhirat, tadi jadi amal akhirat, gaduh pahala. Jadi tah janten amalia amal ibadah janten amalia teh kulantaran qalbiyahna jalan. Enten qauliyah, qalbiyah jalan, qauliyah jalan, amaliyah oge jalan. Moal tiasa amal upami teu aya pondasina non amal qalbiyah ngabersihkeun hate. Di mana kitu jalan lahir deui ibadah anu terakhir ibadah maliyah. Non maliyah teh ibadah harta, sosial, ibadah maliyah teh mawi seueur jalmi anu amal ibadah getol salat getol maca Quran pas di pentas sedekah mah karet gitu. Maka alhamdulillah ibu ieu pangaosan teh pangaosan ieu tos sampurna ieu teh naon sampurna qalbiyahna aya tadi naon pan urang maca Quran tadi urang teh piraku nuju goplah urang teh hadir macak diawali pangaosan teh ku ngaos tawasul ku ngaos zikir, ku ngaos naon sholawat, ngahadirkeun hate. Geus kitu ucapan diucapkeun qauliyah, amal, urang teh keur amal ieu teh amaliyah. Maliyana eta ngin sering 2000. 5000 alhamdulillah. Beto sampurna, ieu teh sebaton ibadah, ieu teh. Ibadah maliyah tos sampurna eta disebutna ibadah. Enten ibadah urang teh pondasian ku ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah amaliyah, sareng ibadah